Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah ahli pangaosan anu kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun hanca anu katunda Kitab Durratun Nasihin halaman 20 hiji. Mangga nu nyana kitabna buka. Hukia bismillahirrahmanirrahim. Hukia dihikayatkeun naon anal Hasan Bisri sanyan Hasan al Bisri wa Malik bin Dinar sareng Malik bin Dinar wa Sabit al Banani sareng Sabitan al Banani dakhulu etala lebet ieu Hasan Bisri Malik bin Dinar sareng Sabit al Banani lebet ala arba'a ala Rabi'ah al-Adawiyah ka Siti Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi dihikayatkeun dicarioskeun Hasan Bisri tilu pamegat, Hasan Bisri Malik bin Dinar sareng Sabit al-Banani lebet ka bumina Siti Rabi'ah al-Adawiyah. Bade naon tah maksudna mah rek ngalamar rek narosan ka Siti Rabi'ah. Pakola teras nyarios salah Hasan Bisri nyarios, ya Rabi'atu hei Siti Rabi'ah, ihtari saur Hasan Bisri teh ihtari kudu milih anjeun minati abdi sadaya wahidan anu saurang, mangga anjeun kudu milih salah urang yeun tiluan, bade milih saha, nah bade ka abdi saur Hasan Bisri teh, nah bade ka sobat abdi ka Malik bin Dinar, nah bade Sabit al Banani. Naon margina kedah milih salah sahiji nu tiluan, margi pa inna nikaha maka sanyana nikah teh sunnatun nabi eta sunnatna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumaha Siti Rabi'ah dipiwarang milih kitu ku Hasan Bisri? Qolat nyarios ngawaler ieu Siti Rabi'ah li eta tetep pikeun kuring masa ilun ari aya pirang-pirang masalah. Nyaeta kuring teh aya masalah salaresna mah sanes teu hoyong milih ngan lamun aya jalmi nu kersa ngajawab bisa ngajawab masalah ti kuring pertanyaan ti kuring mangga abdi bade milih eta jalmi nu bisa ngawaler pertanyaan kuring. Kumaha saur Siti Rabi'ah teh, man ari sing saha jalmi ajaba nu bisa ngajawab ieu jalmi hakana ieu masail kana masalah kuring pertanyaan kuring, jawaztu rek kawin kuring ngawinkeun kuring nafsi kana awak kuring minhu ti man. Mangga ngan abdi aya sababaraha pertanyaan. Sing saja manu bisa ngajawab pertanyaan abdi cak Siti Rabi'ah abdi bade nikah ka eta jalmi nu bisa ngawaler pertanyaan. Teras weh pertanyaanana teh nomor kahiji pasa alat terus we naros ieu Siti Rabi'ah al Hasan Bisri awalan nu kahiji gitu. Makana naon takulu ngucap anjeun hai sukola sekira-kira nyarios yaumal misak nyarita ketika dina poenan al misak haulai dina poenan ke di akhirat, haulai fil jannah nah hari itu jalma-jalma teh eta di surga, wala ubali jeung teu merduli kuring jeung teu apal kuring wa haulai jeung ari itu jalma-jalma pinari dina neraka, wala ubali jeung teu merduli kuring min ayat son ti mana bae barisan aku nu bukti kuring. Pertanyaan pertama saur saha Siti Rabi'ah, punten mun ceuk basa urang mah abdi bade naros ka Akang Hasan Bisri. Ya dina poenan engke jalma-jalma teh kan aya nu asup ka surga aya asup ka neraka, jalma-jalma teh sedengkeun abdi teu terang ieu jalma-jalma teh nu asup ka neraka asup ka surga, cing kira-kira kuring ka asup golongan nu mana? Nah kuring teh ka asup golongan surga golongan neraka. Kumaha jawab Hasan Bisri? Pakola la adri saur Hasan Bisri teh la adri teu terang kuring. Pancek tadi ge nu bisa ngajawab pertanyaan kuring maka kuring siap dijadikan istri. Pertanyaan kedua saur Siti Rabi'ah al-Adawiyah, pakola teras nyarios deui Siti Rabi'ah hina sawaroni al malaku fi rahmi ummi hal kuntu sakiyatan aw sa'idatan qala ladri
Pertanyaan kedua, saur Siti Robiah Al-Adawiyah anu tiluan lain ka Hasan Bisri wae. Nomor kedua, ketika Allah ngagambarkeun kuring gitunya dina jero rahim kuring, dina jero rahim indung kuring, naha urang teh diasupkeun golongan jalma anu cilaka atawa jalma anu bagja. Naha golongan jalma anu cilaka atau golongan anu bagja. Kumaha jawab Hasan Bisri jeung sobat-sobatna, la adri, teu terang. Anu apa? Anu aya di jero rahim keur baheula. Pertanyaan katilu, qalat Siti Robiah, idza qila liwahidin alla takhafu wa la tahjanu wa liwahidin la busra lakum min aisyun apin akunu. Pertanyaan katilu, ketika dicaritakeun ka seseorang engke aya bahasa la takhafu wa la tahzanu, kerjama-jama li surga mah tong sieun aranjeun kabeh jeung tong prihatin aranjeun kabeh. Itu wali wahidin la busra jeung deui pikeun seseorang teh nu teu aya kabungahan keur aranjeun kabeh. Kan aya kerja manu pi surgaeun mah la bahasana teh la takhafu wa la tahjanu, ulah sieun ulah keung. Ari jalma nu picilakaeun mah la busra lakum, teu aya kabungahan keur aranjeun kabeh. Tah pertanyaan kuring nu katilu saur Siti Robiah Al-Adawiyah, cing kira-kira kuring teh kaasup golongan nu dicaritakeun nu mana? Nah, asup golongan la takhafu wa la tahjanu atau golongan la busra lakum? Kira-kira kaasup golongan mana? Kumaha Hasan Bisri jeung sobatna, qala ngawaler la adri, teu apal kuring. Wah, tah etilu. Qalat nyarios deui Siti Robiah Al-Adawiyah, pertanyaan kaopat, al qabru yakunu raudhatan min riyadil jinan au hufratun min hufarin niron au hufratan min hufarin niron. Ari kubur teh eta teh bisa jadi patamanan tina pirang-pirang patamanan surga atau kubur teh logak tina pirang-pirang logak neraka. Pertanyaan kaopat kanggo abdi, pertanyaan abdi kasalira anjeun tiluan saur Siti Robiah Al-Adawiyah, kaifa yakunu qabri, kumaha abdi di kuburan abdi? Cing kira-kira na kuburan abdi aya dina raudhatun min riyadil jinan patamanan surga atawa aya dina logak pirang-pirang logak neraka? Kumaha jawab Hasan Bisri, la adri, cek Hasan Bisri teh teu terang. Gitu. Qalat nyarios deui pertanyaan kalima Siti Robiah Al-Adawiyah, yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh kaifa yakun wajhi. Engke di akhirat saur Siti Robiah geus jelas dina Al-Qur'an, engke teh aya hiji poe anu bararodas wajah teh, aya anu hararideung wajah-wajahna. Aya yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Cing kira-kira kaifa yakunu wajhi, kumaha wajah abdi engke di akhirat? Nas kaasup wajah abdi anu bodas atawa wajah anu geuneuk hideung? Kumaha jawab Hasan Bisri, la adri, cek Hasan Bisri teh teu terang, teu tiasa ngawaler. Qalat nyarios deui, ya Siti Robiah Al-Adawiyah, idana dal munadi yaumal qiyamah illa inna fulan bin fulan qad sa'ida sa'adatan wa fulan bin fulan qad saqiya saqawatan pamin akunu ana. Pertanyaan terakhir meureun saur Siti Robiah, cing ketika engke digero di akhirat dina poe kiamah digero, ala sing ingat fulan bin fulan teh eta golongan bagja kalawan bagja saanyana, jeung golongan ke aya panggilan digero fulan bin fulan teh termasuk golongan cilaka nu sabenerna. Kan pertanyaan kuring saur Siti Robiah Al-Adawiyah, kira-kira kuring teh kaasup golongan nu mana? Kaasup golongan jalma nu digero dibagjaeun tapi cilakaeun? Kumaha waler Hasan Bisri, qala la adri, teu terang kuring saur Hasan Bisri. Akhirna eta Hasan Bisri terus saha deui Malik bin Dinar sanu tiluan tadi teh
pabakau caririk nutiluan jamian barina kabeh wa kharaju min indiha teu bisa ngajawab pertanyaan Siti Robiah Ladawiyah kala luar weti bumi Siti Robiah Ladawiyah didinya narangis min indiha cakata Siti Robiah Ladawiyah kala luar nangis da teu bisa ngajawab pertanyaan bororah bisa ngajawab pertanyaan kalakah keung ngikirkeun kumaha kekayaan di akhirat. Hadirin jamaah sadayana lajengkeun hiji deui wa hukia aidon dihikayatkeun deui annahu sanyana kalakuan sareng tingkah lama mata jauju Robiah Ladawiyah istadana piduhuli alaiha Hasan Bisri kacarioskeun sabadana mau pupusna carogena Siti Robiah Ladawiyah maka nyungkeun widi weh ieu Hasan Bisri teh lebat ka Siti Robiah Ladawiyah ka bumina wasabu sareng sobat-sobatna Padinat lahu fiduhuli alaiha. Teras wengidinan ya Siti Robiah teh lebat kabumina Siti Robiah Ladawiyah. Santos gitu wa arkhot sitron wa jalasat wa asatri. Ngarumbaikeun weh ieu Siti Robiah teh make hijab, make hahalang supaya ulah ninggal ieu Hasan Bisri pamegat nu tadi ninggal kana rarai Siti Robiah. Faqala al Hasan wa sabuhu innahu qad mata ba'luka wala buda laka minhu. Saur Hasan Bisri teh bahwa suami anjeun teh geus maot jeung perlu pikeun anjeun teh kudu boga keluarga, boga suami. Kumaha walar Siti Robiah muhun peryogi muhun ngan abdi teh walakin man a'lamukum hatta ajujuhu nafsi. Ngan sing sajalma anu sahabai jalma di antara nu tiluan aranjeun kabeh nu leuwih pinter ti antara aranjeun kabeh kuring daek jadi istri na aranjeun, istri anu pang pinterna ti antara anjeun, cek Siti Robiah. Faqalu Hasan Bisri nyarios Hasan Bisri faqalat sak anu sahabat-sahabat tu datang kadinya teh faqalu al Hasan Bisri nu pinter mah pang pinterna nu pang uningana pang pinter Hasan Bisri. Oke, saur Siti Robiah Ladawiyah faqalat in ajabatani fi arba'i masail fa ana laka. Ngan lamun pain ajabda lamun anjeun bisa ngajawab berarti ka Hasan Bisri dan nu ditunjuk pang pinterna. Ngan lamun anjeun bisa ngajawab pertanyaan kuring dina 4 pertanyaan fa ana laka, maka kuring teh milik anjeun berarti bisa dikawin ku anjeun. Kumaha saur Siti Robiah saur ieu Hasan Bisri sali sok taroskeun aya naon in wafaqoni Allah taala ajabtuki lamun teh mah Allah maparinan taufik ka kuring bisa ngajawab insyaallah kuring bare kajawab cek eta Hasan Bisri. Qalat mata qulu law mutta wa kharajti minad dunya akhriju alal iman amla. Pertanyaan kahiji saur Siti Robiah Ladawiyah. Saur Siti Robiah Ladawiyah nomor kahiji lamun teh mah kuring maot, kuring kaluar ti dunia menuju akhirat. Pertanyaan kuring, cing kira-kira kaluarna kuring teh ti dunia teh naha mawa iman atawa henteu? Kumaha jawab Hasan Bisri? Hada qala nyarios Hasan Bisri, hada goib. Ari ieu mah pan goib cenah teu apal da goib ieu mah nah bisa mawa iman jeung henteu goib. Wala ya'lamu al goib illallah sedengkeun moal aya nu apal kana goib kecuali Gusti Allah saur Hasan Bisri. Pertanyaan kedua, sumaqalat mata qulu law di'tu fil khabri wa sa'alani munkar wa nakir aqdiru ala jawabi hamla. Pertanyaan kedua, ketika kuring maot saur Siti Robiah Ladawiyah pasti bakal sumping ditaros ku malaikat munkar nakir. Tak kira-kira ketika kuring maut ditanya malaikat munkar nakir kira-kira kuring bisa ngajawab moal karena eta pertanyaan malaikat munkar nakir. Kumawalar Hasan Bisri, saur Hasan Bisri hada goibun. Ieu mah goib cenah urusan goib. Wala ya'lamul ghaiba illallah. Sedengkeun moal anu goib, moal anu terang kanu goib kecuali Gusti Allah. Dua tah. Pertanyaan katilu, qolat nyarios deui Siti Robiah Ladawiyah, idza husiron nasu yaumal qiyamah
wa tatoyarot al kutubu utiya kitabi biyamini ambisimali. Saur Siti Robiah ketika engke di akhirat pan golongan jalma teh kabagi dua golongan, aya golongan jalma ashabul yamin, golongan jalma ashabus simal. Golongan jalma nu bakal narima catatan amal ku leungeun katuhu, aya golongan jalma nu narima catatan amal ku belah kenca. Pertanyaan kuring ke di akhirat bakal menang narima golongan jalma anu narima leungeun katuhu catatan amal teh atawa leungeun narima ku leungeun kenca? Kumaha jawab eta Hasan Bisri? Pertanyaan ti saha? Ti Siti Robiah Al-Adawiyah ngajawab ieu Hasan Bisri. Saur Hasan Bisri teh hada goibun, ieu oge termasuk goib. Hada goibun, ieu oge termasuk goib. Aidon mulai nu apal kana goib kecuali Gusti Allah. Sabarata? 3 pertanyaan. Terakhir saur Siti Robiah, sumakolat idanu dia linas farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir kuntu anna min ayil farikoin. Saur Siti Robiah Al-Adawiyah bahwa saur Siti Robiah Al-Adawiyah di mana-mana digero kajama-jama ke di akhirat teh bakal terpisah sagolongan jalma teh kabagi 2 golongan, aya golongan jalma nu aya di surga, golongan jalma sagolongan aya dina neraka sa'ir. Cing kuring di golongan mana ieu teh? Nah golongan surga, golongan neraka. Saur Siti Robiah pertanyaan ka Hasan Bisri. Kumaha walar Hasan Bisri? Qala hada goibun aidon. Ieu mah goib oge, ieu oge sarua goib ieu mah. Moal anu apaleun kana goib kecuali Gusti Allah. Nah, saur Siti Robiah qalat mangkana lahu gomun hadil arba'ah kaifa yastagilu bitajwi. Sedengkeun sing sahaja anu bingung karena 4 pertanyaan ieu rek kumaha sibuk hayang mikirkeun kawin. Teu bisa ngajawab pertanyaan 4 ieu oge rek kumaha sibuk mikirkeun hayang kawin. Eta pinter Siti Robiah Al-Adawiyah nolak secara halus betulnya. Rek kumaha hayang sibuk mikirkeun kawin, bingung ku mikirkeun 4 pertanyaan ieu oge. Sumakolat terasnya nyarios Siti Robiah, ya Hasan, akhbirni kam juz'un khalaqallahu al-aqla. Pertanyaan nu matak menyakitkan ka saha ka lalaki ka Hasan Bisri. Padahal Hasan Bisri itu seorang ulama besar. Saur Siti Robiah Al-Adawiyah, hei Hasan Bisri, nasabaraha juz Allah ngadamel kana akal. Itu. Walar Hasan Bisri 10 juz Allah ngadamel akal. 10 juz. Tis'atun lirijal keur lalaki 8, wahidun lin nisa. Lalaki mah akalna dibere 8, awewe mah dibere hiji. Terus pertanyaan dari cariosan Siti Robiah Al-Adawiyah, ya Hasan, kam jujun khalaqallahu syahwat. Hasan, Allah ngadamel syahwat ngadamel saberiji. Jawab Hasan Bisri, ya 10 hoge, 10 juz. Ngan ari syahwat birahi keur awewe mah syahwatna 8, ari lalaki mah hiji. Terus nyarios ieu Siti Robiah Al-Adawiyah, saur Siti Robiah Al-Adawiyah, ya Hasan, ana aqdimu ala hibditis ati azzain min sahwatin bijujin minal akli. Muncak bahasa urang mah, hei Hasan, kuring mah ngaheulakeun ngajaga anu 8 juz tina syahwat, padahal syahwat birahi awewe teh aya 8, lalaki mah hiji. Kuring syahwat birahi aya 8 tapi bisa dijaga minal akli cucin tina akal anu hiji. Nah ari anjeun wa anta la taqdiru ala hibdi juz'in wahidin minas syahwati bitisati azzain minal akli. Nah kunaon anjeun mah dibere akal 8 bisa kaelehkeun ku syahwat hiji. Kuring mah syahwat 8 bisa dijaga ku akal anu hiji. Nah anjeun seorang lalaki akalna aya 8 bisa dikaelehkeun ku syahwat anu hiji nepi ka hayang kawin. Akhirna dikitukeun ku Siti Robiah, pabakia nangis deui bae sa Al Hasan wa kharaja jeung kaluar Hasan ing di Hasan dengan dieu Siti Robiah Al-Adawiyah isin nangis ieu teh Hasan Bisri.
Hadirin sadayana jamaah ahli pangaosan, rupina pangaosan cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunana umumna kanggo hadirin anu ngupingkeuna. Mangga tutup sasarangan kedua majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.